Haturan pamiarsa wilujeng sonten wilujeng patepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Carios anu kapihatur dina judul Ngalajur Nafsu karya Bapa Entang Sumarna. Simkuring Asep Hadian sejak ngadungikeun ieu carios. Wilujeng ngadangukeun. Malah lain Nyi Rosni bae anu ngalamun teh. Harita bareng jeung Nyi Marsinah nu ceuk hatena teh. Nya kapan bulan anu kaliwat-liwat kung si Panggih malah Den Musa malah Den Musna ge bejeuk daek deh tua-tua sagala make jeung ngajak ulin. Harita teh kapan aing ngejat malah disebut lagi lalaki purunyus. Baroraah resep harita mah malah bogoh masumawona. Da siga nu teu uyahan geus boga pamajikan tua-tua kanu lengoh. Gitu ceuk hatena. Nyi Rosni pok nyarita deui malah mananyakeun ka Marsinah. Nyi Mar, mun aya nu pareng kawas kaceuceuk kieu bro-broan bari jeung mere bari asal urang nyanggupan kana pangharepanana. Cik kumaha keur pikiran Nyi Mar? Cece mah rek nanya belanan. Bisi teu saihwan jeung cece. Heug be atuh Nyi Marsinah kalakah malik teraos. Duka atuhnya. Saha atuh anu daekeun ka abdi mah ce. Geuning can aya nu datang-datang ka abdi mah. Can be atuh Nyi Mar. Piraku deui pantar Nyi Mar mah kapan rupa teu menta patut teu nganjuk. Lain muji peda hareupeun da jeung sanyana ngan bongan atuh Nyi Mar teh sorangan bet kurang kalincahan ceuk cece oge. Ngan ukur ulu kutek bedi imah atuh moal aya anu naksir. Perlu eta teh keur meujeuhna makawas Nyi Mar mah pas sore teh atuh midang jalan-jalan. Atawa sanajan teu kieu ge cece mah meunang midang ngalantung di buruan beker parawan teh. Jujol eta nu ngalaliwat teh bangsa bujang-bujang. Meureun bakal rutret ka urang. Urang teh teu kudu nemongkeun bogoh deui ka eta lalaki. Siga anu api lain. Sangkan itu lalaki teh anu nyedot ka urang. Ulah urang nembongkeun teuing tina bogohna ari ka lalaki mah deui Nyi Mar. Moal aya hargaan mun diri urang salaku awewe siga teuing bogohna ka lalaki. Di mana geus raket mah jadi gampang. Tapi raket ge tong raket teuing. Da kitu be atuh siga Lindeuk Japati. Ngarah pangawurna bro deui ka urang. Kapan lamun teu miyuni Japati mah sakali ngawur oge gep beunang rugi.
Kitu ari jadi awewe mah kudu lindek japati teh aya untungna oge. Keun bogoheun mah sinah bro deui mere. Meureun mun dina japati teh mah mun rek newak japati. Bro ngawuran ku bangsal atawa ku jagong. Cok dipacok atuh rek ditewak teh hiber. Bro deui awuran antukna teh kapan? Beak pangawur. Tampolana japati nama teu katewak. Kitu atuh urang oge yeuh. Kutan. Dasar cece mah tos loba pangalaman. Kabita lah. Cing atuh rek nurutan begitu. Kari kumaha engke keur loba kahayang jeung pangabutuh mah. Matak naon da kapan geuning cenah gitu oge. Awewe mah tara cari ka Batawi tapi cari na ka lalaki kitunya. Tah geuning kaharti kumaha mantep ayeuna mah geus kapikiran ku Nyi Mar atawa masih keneh nyud loba katuwani kasieun jeung ka Era? Tanya Nyi Rosni deui. Alah, nah ce, aya mah nu kawas cece gitu gegebroan mere. Cenah ngajak jalan-jalan bae mah atuh ngalayanan ngobrol. Hayu teh teuing lah. Cenah kudu teuing dikawin, najan kitu oge di dua. Dijieun anu ngora kuno model kitu mah. Hayu teh teuing moal alim. Cenah teteh lah geus kacida katajina ku harta banda ngilikan kaayaan Nyi Rosni malah manehna make jeung aya kareteg kieu cenah. Kaduhung teu dilayanan bulan-bulan ka tukang harita. Heug be ayeuna mah bogoheun teh ka Ceu Rosni. Padahal harita maka aing ge bogoheun. Ngan aing teh teu panujuna ku geus boga pamajikan be manehna teh. Tah, syukur atuh ari kitu mah yeuh. Ka dieu geura sing deukeut ka cece. Poma ulah rek kaget, ulah rek heran be nya. Cece boga picaritaeun anu penting pikeun sakumaha kahayang Nyi Mar. Keur Nyi Mar teu kudu bingung, teu kudu sieun jeung teu kudu manggih aya anu geus nyantong, yeuh lain bohong. Kitu cenah bari jeung haharewosan. Tapi kasebutna harewos bojong. Harewos tapi rada leutik. Wah, anu laras ce. Sok kitu ari taeun teh make jeung ngaheureuyan. Ceuk Marsinah bari jeung seuri leutik tur neuteup. Heh. Dengekeun heula geura atuh caritaan ceuceu teh. Ka dieu urang haharewosan bela launan. Tapi kade ulah rek nganggap ka ceuceu teh hiji panglayar atawa makelar. Gerak ieu yeuh Nyi Mar. Ceuk Nyi Rosni. Gelendut manehna cacarita perkara maksud tujuan den musna nu mikarep ka Nyi Marsinah. Ceuk Nyi Rosni cece mah derma titahan. Malah ulah rek ambek cenah mun teu panuju. Malah pokna teh kieu deui. Tah kitu. Cece mah suku sambung lempang biwir. Cece mah suku sambung lempang atuh biwir sambung lemek. Malah ti ditu nama reka imah Nyi Mar cece teh. Ngan kabeneran kaburu datang ka dieu Nyi Marna.
Tah ieu ge Nyi Mar, da cece mah keamanatan. Ieu aya titipan. Mana cenah titipan teh? Tah ieu pisan anu ku cece ditembongkeun bieu. Tah tong naroskeun deui ka cece nya. Kumaha perkara nya jeung heuteuna. Bisi majah bohong aya suratan di jerona. Pokna teh bari jeung mikeun cepuk perhiasan teh. Atuh bari ngageleper Nyi Marsinah nampakna teh. Kutang. Mohon kitu ieu teh. Isin Ceuk kituna bari nate dibuka cepukna. Nya bae. Tadi mah siga teu aya nanaon. Tapi di handapeun perhiasan nu di dinya teh aya gelang hiji, panitihna hiji, kongkorong hiji, jeung ali. Tuluy aya surat deui ditilepkeun di handapeuna. Barang dibaca teh tetela. Den musna nembrakeun kacintana ka Nyi Marsinah. Jenghok teh atuh ngajenghok. Dadak-dadak dugdeg dagdigdug tutunggulan. Breh kana beungeutna ngalalangkang rupana Den musna. Waktu Den musna kungsi nembongkeun semu bari jeung tual toel ngajak ulin. Manehna teh kapan hulang-hulang. Nyi Rosni gancang manehna nanya. Kumaha Nyi Mar? Cing, kumaha emutan Nyai? Ari keur cece mah darema nepikeun amanat. Nuhun ku ditarimana. Dina teu narimana ge ulah amek ka cece bake jeung ngewa ka cece deui nya. Jadi kitu ce Den musna teh. Teu kusangka atuh naha geuningan make jeung mika palai kanu laib. Abdi mah teu kumawantun teuing. Teu mika hoyong kanu sakitu dipihormatna ku salemur. Kapan istrina ge geuning sakitu sampulurna, sakitu geulisna. Naha make jeung palai mileuleungkeun ka abdi kitu ce. Taroskeun bilih engke dipoyok ku nu sanes Den musnana. Cenah sanggem batur teh. Make eta bet piring servis. Make naha eta piring servis mika hayang ngahiji jeung coet. Atawana ka abdina oge nya kitu. Majahkeun teh panginten. Coet hayang meunangkeun piring servis. Ceuk Nyi Marsinah api-api kitu nage. Dahatena mah memang geus dag-dagan hayang ngalayanan sangkan manehna bisa senang. Hayang ngolo rejekina. Atuh da ka jelema anu tangtu moal nampik Nyi Marsinah teh. Lantaran sanajan geus boga anak jeung pamajikan ge, Den musna mah katembongna masih keneh pantes boga pamajikan ka pantar Nyi Marsinah. Nyi Marsinah anu ngora keneh tur kaasup boga wanda. Atuh kitu deui Den musna jaba meureun beunghar teh boga titinggal ti kolotna. Nyi Rosni pokna teh deui. Ieu Nyi Mar, entong sok ngahinakeun teuing diri atuh.
dan lain ge urang kapan nu mika hayang. Kapan itu nu ka Nyimar kehayangeun. Mun kitu urang nu marok-marokeun maneh kakara era. Cece mah kapan pedah beka nu geus jadi sobat. Geus asa kadulur ka Nyimar teh. Nu matak kacida atohna mangbungakeun Nyimar dipikahayang ku Den Musna. Cece mah daek medo. Sogan be aya sahabat, sogan be ari sobat aya kamajuan mah. Cece oge rek milu kapecetan meureun. Nya ce, nya ayeuna mah abdi parantos mantep ngemutanana. Tong ku serat deui atuh nya ce. Urang badarat bae pangwartoskeun di mana pendakna deui abdi sareng Den Musna. Insya Allah kitu. Upami bade salaresna mah mika palai ditampi kalayan kabingahan. Hatur nuhun pamiarsa parantos ngadangukeun ieu carios dina judul Ngalajur Nafsu. Urang tepang deui dina dinten enjing kalayan waktos sareng gelombang anu sami. Hatur nuhun.